Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala lanjutkan. Ada yang terlewat ya dari kemarin itu mubtilatut tayamum. Ini furudut tayamumnya belum. Tidak lupa saya ingatkan nih, di dalam mengalogat itu yang diperlukan adalah kode, itu rumus ini. Ikuti dari awal ya, supaya jadi kesininya enak. Sebelum mengalogat tengahnya, dibimbing dulu sedikit-sedikit ini. Terus sampai terakhir insya Allah kayak gini terus. Kode atau rumus ya, logat itu arti kata per kata. Kode, logat. Logat itu arti kata per kata. Yajtahid apa, fi apa, kiblat apa, qoblahu apa, an, yakuna, wawu apa gitu ya. Lalu marji itu tempat pulang. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu teh ji pasal furudut tayamumi ari pirang-pirang pardu na tayamum eta khamsatun aya 5 al awalu anu nomor kahijina. Al awalu anu kahiji eta naqlu turobi mindahkeun taneuh. Asani anu nomor kaduana eta aniyatun niatnya bukan niat ya niat. Asalisu anu nomor katilu eta masul wajhi ngusap rarai. Arobiu anu nomor kaopat eta masul yadaini ngusap dua panangan ilal mirfaqaini nepi kana dua siku. Al khamis anu nomor kalima eta at-tartibu tertib bainal mashataini anu tetep ieu tartib antara dua kali usapan. So, puru tayamumi faslun ada di pasal bisa manya teu bisa wae. Ari pirang-pirang pardu pe ya berarti jamak nih. Pardu tayamum eta khamsatun 5 al awalu ari kahiji eta naqlu turobi mindahkeun taneuh. Mindahkeun taneuh. Mindahkeun taneuh turob taneuh tulis upami teu apal tulis taneuh. Asani kodeuna naon asani ari kadua eta kodeuna. Ari logat sekarang kode logat asani kedua eta kode aniyatu niat maniat asal usul ari nu katilu eta mashul wajhi ngusap rarai arobiu ari kodeuna eta masul yadaini ngusap dua panangan ilal mirfaq ini dugi kana dua siku al khamisu ari deui ari kalima eta arti tertib bainal mashata ini anu tetep gitu kan anu tetep atau aya anu tetep ieu tartib kumaha tartib nomor 2 nya acannya nomor 2 anu tetep ieu tartib antara dua kali usapan dilewat dan udah ya apa ini teh mubtilatut tayamum dilewat aladiyat huru dilewat sudah ya itu yang terlewat saja an-najasatu ini faslun ari ti pasal an-najasatu enggak usah dijelasin ya nanti gampang kok mindahkeun taneuhna kudu dipindahkeun berarti lamun teh mah di apa di naon itu teh nya dina taneuh ulah langsung dina taneuh tapi kada dipindahkeun heula kana nampan wajib kitu teh rukun tayamum apaan terus keur mindahkeun kitu bari niat tayamum nama itu tayamum lisbahati sunati fardalillahi taala terus ngusap wajah sing rata lalu ngusap naon dua tangan sing merata. Tapi sebelumnya dorbatain dulu syarat tayamum di dorbatain. Sudah diginiin, ditepuk-tepuk tuk nih antara dua tangan tek. Ini tangan yang satu saya megang HP. Faslun ari pasal an-najasatu ari pirang-pirang najis eta salasun ayat 3 mughaladzatun arun nomor kahijina eta najis mughaladzah wa mukhaffafatun jeung arun nomor kadua eta najis mukhaffafah wa mutawassitun jeung arun nomor katilu eta najis mutawassithah al mughalladzu ari najis mughaladzah eta najasatul kalbi najis gogog wal khinziri jeung najis tuh diatapkeun jeung najis babi wa far'i ahadihima jeung najis keturunan ti salah sahiji ieu kalbu jeung khinzir marji eta wal mukhaffafatu jeung ari najis mukhaffafah eta baulu sobi ompona balita alladzi sobi lam yat'am anu tetuang iladi goyrola bani kana selain cisusu walam yablug jeung teu nepi isu alazi itu si alladzi al hawalaini kana 2 tahun wal mutawassitatu jeung ari najis mutawassithah eta sairun najasati sakakarina pirang-pirang najis gampang sok lah ini sudah tahu ngalogat
An najasatu ari pe najis pirang-pirang najis eta salasun ayat 3. Mughaladhatun ari nomor kahijina eta najis mughaladhah ari nomor kaduana eta apa jeung ari nomor katiluna eta najis mutawasito gampangnya. Al mughaladhu si maf'ul ari najis anu diberatkeun. Mughaladhu diberatkeun kok dientengkeun mutawasito dipertengahankeun. Al mughaladhu anu mughaladhu eta najis diberatkeun eta najasatul kalbi najis gogog wal khinzir jeung najis diatapkeun berarti diatapkeun ain nya dihubungkeun oke. Udah lah ain mana ain dah diatapkeun dihubungkeun berarti najasatul kalbi wa najasatul khinziri kitu ieu teh. Najis kalbu jeung najis khinzir wa fari ahdima jeung najis keturunan najis di keturunan ti salah sahiji gitu. Najisna keturunan ti salah sahiji ti aya ti entos kumaha ti tah ti atawa tina aya fi jeung najis keturunan anak incu ti salah sahiji salah satu ieu kalbu jeung hizir oke. Kode sudah logat tadi udah ya keturunan sok logatan keturunan huma karena kalbu jeung hinzir 5 we kitu dina wau 5 na tadi dia ieu teh berarti kalbu jeung hinzir lamun dina wau kitu marje tos. Wal mukhafafah jeung ari najis mukhafafah eta baulu sobi ompona balita alladzi sobi jadi lamun ngalogatan alladzi diulang deui ta isim anu samemehna meh gampang logatna mah anu ieu teh alladzi tapi kan jadi isim mausul engke lamun ngalogatan jeung ngodeana engke anu na teh di dieu teu make anu ge da alladzi tos artina anu teu kudu dikodean deui sebetulna namanya alladzi sobi lam yatam anu jadi si sobi anu henteu tuang ieu alladzi tah marje. Tadi nomor 5 atau saya nomor 3 coba. Lam yatam anu mah anu we alladzi kan. Lam yatam henteu tuang. Ieu si alladzi goyaro labani kana lian cai susu. Jadi enggak makan kecuali air susu, hanya minum ci susu doang. Walam yablug jeung henteu nepi. Itu si alladzi nepi sok tulis nepi mun cantrang nya yatam tuang. Tulis al haulaini kana 2 tahun wal mutawassit yang ada di mutawassit eta sairun najasat sakakarina pirang-pirang najis banyak darah, nanah, jigong dan lain sebagainya banyak lah. Selain itu selain yang 2 tadi selain mukhafafah selain mughaladhah berarti mutawassit masuknya gitu gampang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad berkah.